teh geningan sajorelan kiwari hidup geus rek ninggalkeun ieu sakola bragelis kasep anaki didoakeun pisan ku ibu nu kasep sareng nu geulis sing cager bageur bener jeung pinter sing ageng milik rezeki di asih maha suci sing panjang umur kalayan aya dina kabagjaan kasehatan kasabaran kasolehan kaimanan katakwaan kataatan katawakalan kamuliaan kabeunghara hidup kudu bisa nyegemakeun hate indung ngabungahkeun hate bapa ngangkat harkat darajat kulawarga ya Allah ya Robbi nitip barudak abdi nyanggakeun barudak abdi abdi tawakal pasrah sumerah nyanggakeun sadaya-daya kana kawasa Allah kasep geulis anaki dijurung ku doa ibu dijajab ku doa bapa miwah ibu guru minangka tanda kanyaah tawis ka asih gerak tanpa ieu hariring dangding pepeling bade ngahariring sapada wios teh sanaos sorana gerebek ieu mah tanda kanyaah tanda ka asih abdi salaku indungna barudak di sakola junduk waktu nurahayu nitih wanci lulus hari hidup di nuluran bagja lahir tumekaning batin rese pancen diajar sekolah nyupri ngerti bulung jangan rahayu ngembat jalan luar negeri anak tinggal cabang sangat petik hasil anu pasti ijazah anu diseja ayeuna atosna sakitu nu kapihatur mugi agung cukup lumur hampura anu dikedah billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SDN Rego 10, Kecamatan Garis Kota, Kabupaten Bogor. Perkenalkan, nama saya Hadila, ini Rani, ini Sipa, ini Raka, ini Fadil, dan ini Rafli. Di sini kami semua sudah membuat salon simulator. Salon simulator ini menggantikan salon aslinya, dan kegunaan salon simulator ini untuk latihan. Nah, kelebihan salon simulator ini ringan, mudah dibawa kemana-mana, tidak berat, dapat dilipat, dan tidak memakan banyak tempat. Nah, di sini teman saya yang bernama Sipa akan mencoba memainkan salon simulator.
Siap.